kabeh tumuwuh rumasa yen hirup aya anggeusna. Maut lain abis perkara, mulai perkara di Mahkamah Rabbil Jalil. Lamun sok terbuka peuting ieu. Naon parentah Allah nu hese, naon ajaran Nabi can kaharti. Salat fardu sapoe-sapoting 5 kali, ya. Sakalina paling 10 menit. 10 menit teh keur khusyuk, jumlah jam jeung wiridan. Sedang-sedang ada 8,5. Hari pasaran mah urang teh ka dieu teh sanya nama 5,5. Teuing urang Purwakarta sok sing karewas lain tayang menang jamar teh maha. Sedang sakitu. Jelema can ngeureus salat tara ngaji tara sedekah tara zakat tara saum geus nemongkeun somong di harapan Allah. Naon dipake somong? Coba tak kalimat la haula wala quwata illa billahi aliyil azim sida tembus teh jantung lantis kana ati saha sae urang dipaeun Allah. Teu rumasa urang doim. Komaha lamun ku jamar dibongkar peuting ieu mun mahi waktuna. Urang teh hina ku Allah didamel lagi tina taneuh. Taneuh, itu nu ngariung teh kabeh taneuh gitu. Pamimpin rakyat kolot budak jangkung pernek pesek mancung beungar miskin aparat penjabat konglomerat kolomero tina taneuh kabeh ge tina taneuh nu diahat nu diuyup nu diseup tina taneuh nu amis nu pait nu kesatu peueur tina taneuh nu keurang tina taneuh ta ieu bangunan pondok pasantren tina taneuh bangunan bumi tina taneuh bata tina taneuh batu tina taneuh genteng tina taneuh cet tina taneuh semen tina taneuh tangkal kai tangkal awi dipelakeun tina taneuh tina kai mah golek. Tak sok ditabuh teh ganeng. Jeung kolok kejo we deh. Sadeuli taneuh. Sok lenyepkeun sok apalah takilun urang tina taneuh. Boro-boro urang Kangjeng Nabiullah Adam alaihissalam didamel kaping 10 Muharram dina kitab Ahkamul Quran tina ardo tina ardi tina jagat anu lempung. Taneuh mah calik taneuh taneuh dihitung-hitung teh urang teh ka asbak teh alo ka kenteng amang mata kece aya nyamal lamunan teh coe teh toa maneh gitu. Aya jelema nu nyarekan ka abdi ngomong peda disebut tina taneuh teh didoeut keur ngaji di Sukabumi Pak di Cicurug deket pasantren Al Kausar ngomong tong dipanggil deui jamar teh ka dieu euy tong dipanggil jamar teh lah ngomongna Sukasiku nah siku tara ka mana mah rek naon ngaji Sukasiku sanar sini karata kiriti abdi mah sebatas mauidho hasana, sebatas tausiah, sebatas fatwa. Sahur Kangjeng Rasul tubuh liman segolahu aibuhu an uyubinas. Bahagia orang yang diingatkan oleh aibnya sendiri daripada tadah tuduh tanya tunjuk karena kesalahan batur tarik sama pribadi. Mubalik malam kendaraan mah kereta api najan hideung panjang jalur dengan 2 jalan Al-Qur'an jeung hadis moal kaluar tidinya. Lamun jamar keur ngaji aya nu kadupa kasiku ku caritaan jamar alhamdulillah sing asa kasiku kudu geulis. Maksud teh urang ngadupak nini. Ngadupak nini mah boro-boro antum anak ge puyeng atuh. Mun urang geunang tuh ngadupak nini jegur teu ngaleh. Ai kadupak nu geulis mah anake tabadal. Kanu geulis mah tasamu. Geunang tuh ngabdi kadupak nu geulis jegur red. Oh. Bari nyampeurkeun teh jelema teh nyampeurkeun. Ora keneh. Kira-kira umur 50 lah. Nyampeurkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Bade naroskeun ngajina tos beres. Ayeuna bade ka mana? Balik.
aya taroskeun tiasan teu menang tapi ulah lila kieu lila sia kieu mah lila kieu euy naon abdi teh hadir ngabandungan ngajina pajama syukur aya barang teu kaharti tanyakeun anak taslim jadi abdi teh hadir ngabandungan ngajina pajama syukur abdi yang teu kaharti kadengen aku abdi caritaan pajama teh nyeri kana hate abdi tersinggung luka hatiku aku naon kitu make tersinggung da urang mah teh sungang singgung serap absolute marriage teh sungang singgung naon kitu abdi teh cek batur mah gagah cakep tampan ai cek pajamar tadi dijieun tina taneuh oh maksudna maneh hayang tina tariku laporkeun euy ka Habib Roti lain cek jamar bunai pidauh Allah dina Al-Qur'an tafadhal ku antum iqra mohon da beri terang naon jelema teh didamel tina taneuh saur saha saur Allah nyebut Allah nih ngoleang gitu siap baru sugan saur Allah dina naon teh dina Al-Qur'an surah naon surat Rum sabaraha 20 naon cenah wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basarun tantasirun teh 20 da 20 hiji nama wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun bener sia macana bangun di kobong antum ta'lam bil kobong alhamdulillah anak alam bil madrasah tunu sakambangan digirang gini ujang ngaos kuran laras makin nanyakeun di ka kiai naroskeun ka pajamar teh hoyong terang asal usul sareng prosesna kumaha mimitina itu jelema dijieun tina taneuh teh nah taneuh teh dicita kudu kalio maneh mah tama kudu ngobrol aja si kabayan dina dongeng lamun ditanya nih sok pakare kabayan naon sababan upaya sok dimandian jawabna teh pondok meureun teh bisa mandi sorangan tuh kieu jelema dijieun tina taneuh termasuk urang sadayana urang teh ngalangkungan opat alam cekap moal opat waktuna cekap moal ngiteuy tunu can sok gerak tarunuh opat alam kahiji alam arbah kadua alam syahadah katilu alam barjah opat alam akhirat sabada yaumal kiamah pangapunten ka para sepuh alam arwah wabli mah dibuka Pak eta amwata moal cekap 2 jam eta bubur keun ke ira-iraha lah ameh manjang urang di alam arwah rekubra ke alam dunia ke alam syahadah ngalangkungan rahim ibu patuangan area teh jelema disebut dijieun tina taneuh kumaha mimitina naon dituang ku ibu unggal poe didahar ku bapak unggal poe kabeh asal usulna tina saripati taneuh ibu bapak resep kana lalap kangkung genger parialeun sabonteng terong dipelakeun tina taneuh jadi tina taneuh dituang tina taneuh mimitina tah lalap-lalaban teras buah-buahan buah naon le tufah inab muj burito innabal ma'uj ar-ruman al-pukat saya aldi itu na pirang-pirang teh alkohol lalap-lalaban dituang buah-buahan digayem akar-akaran kekemangan bebetian sisikian jeung kakacangan nu amis nu kesatu peuheur nu keurang nu hipu dituang digayem ngalangkung kana tikoro asup kana tubuh manusia isukna hampasna kapiceun ka WC
Ma'asyalan asfar, selamat jalan kone. Hampas kapicen KWC. Acining acina jadi getih sakecelak dina rahim ibu di belakatuhu mimitina getih. Saparantos jadi getih, lajeng eta getih ku Allah dirubah kun pidawu Allah jadi nutfah. Nutfah teh bahasa Quran nutfah. Suma ja'alnahu nutfahan fi qararin mati nutfah teh sunda nama du era euy. Tok daerah tidak hukum ibunya. Cimani. Asa kitu lemes na. Namanya Ciibak. Komo dibawa kana bahasa dokter mah teu apal spermatogida ovum libido embrio mending eta we Cimani. Apa rangkaianna kitu? Suma terus ja'alnahu ku Allah dijaradikeun nutfah cai mani saur Allah eta cimani ditempatkeun tempat anu waweg tempat anu pangkuat-kuatna pidawu Allah. Naon tempat anu kuat teh? Rahim ibu ku Allah disebut kuat. Danya kuat ibu pasal itu. Kuat mana we? Kuat-kuat teuing. Sakitu dieuneuk-euneuk. Gawang-gawang. Kuat sakitu malah. Istiqomah lah. Mun urang beli kursi jok 5 juta, setahun gak rusak. Mana mah kuat gitu mah. Tuh di Cianjur, di Cikalong, pun bojo diingus hampir 70 tahun tuh di pangrusak kakarah belel ya. Sabar alamina cimani rahim ibu. 40 poin 40 penting. Geus kitu ku Allah dirobah deui. Jadi getih kimpal cara agar disebut dina Al-Qur'an alaqah. Alaq. Emut urangnya ayat pertama nu di Jabar Nur. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sabaraha lagi getih nu kimpal 40 poin 40 penting deui dirobah deui ku Allah. Jadi mudghah gumpalan daging tulang. 120 poin alias 4 bulan daging di rahim ibu teh ngageter ngeleper hirup oyang. Ibu ikeur hamil sok nyarita 4 bulan usik 5 bulan malik mata usik malik hirup. Hayang nyawa ku Jamar ditanyakeun ka dokter. Hitung-hitung serta dibanding. Cek abdi ka dokter, dok. Lah dokter mah ternyebut bapak. Dok, we mun dokterna hiji, lamun dok dorok dok. Dok. Cek dokter teh. Ada naon? Dokter, pada satu malam saya tidur bersama istriku di tempat peraduan. Di tengah-tengah malam saya tertegun sejenak, terpaku membisu, keringatku bercucuran, napasku senggak-senggak. Dokter, istriku hamil 4 bulan dokter. Saya terkejut kaget, kenapa di dalam perutnya ada yang kukur moyang? Dek naroskeun naon cek dokter? Abdi naroskeun ka dokter, eta daging 4 bulan di rahim pun boyo teh hirup. Sang dokter ngajawab, "Naam." Wa, heueuh hirup. Cek abdi isbuk, mustahil hirup tanpa roh. Satiap aya hirup aya ruh. Lamun dokter nyaritakeun 4 bulan, hirup abdi nanyakeun roh naon 4 bulan. Sang dokter ngajawab bahasa kedokteran, roh biologis, roh hayawani. Nah, maka jadi 2. Cek mantena disebut manusia teh 2, insan anas. Kumaha para ulama, emut abdi kapungkur tahun 1858 para ulama sepuh ngayakeun ijma. Al-Musawrah wal Adalatul fil ulama. Termasuk Ki Ma'mun Nawawi Cibogo Cibarusah Ahlul Falak. Saur marantena 4 bulan daging rahim ibu, Allah niupkeun roh insani. Naon maksudna? Saur ama holkon ahor. Rek dibedakeun hirupna manusia jeung hirupna tatangkalan, hirupna satuan. Nu boga hirup teh jelema unggul. Tangkal hirup.
paeh mah perang tadauna. Doma ge hirup doma. Ngan doma mah hirup nyaring, matak doma mah tugas dari ngan tilu, dahar ke anakan. Mun urang hayang boga tugas tilu, mending ngagruk jeung si eta. Karek 4 bulan geus sajam. Makanya ku pangarsa-arsa diberi waktu mun sajam 10 menit. Makanya kabehna 8 bulan. Kaluron gitu. Si kacang. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan. Akhir we kadungnya, tayeunya. Ieu alam syahadah, ieu alam fana, ieu alam sufli. Cenah cek jamar tadi moal lila dunya. Nikmat dunya teh ngan sakedeung malah ulah kapeleting dunya. Nikmat dunya teh sakedeung. Bora-bora duit miliaran tanah hektaran. Kadaharan jadi disebut nikmatnya satu pun tidak beheung tah pericikan hamburger sate soto gule nikmatnya satu tong da beheung dage ngan sakieu lila keneh soang nikmatnya komo jar apa sok papa ditakdirkeun panjang umur 100 tahun ya nikmatna mah ngada 80 geus 80 tahun mah rugi teh nyampurkeun teh di onang ge panuan kurang awas, ceuri geus kurang denge. Ditanya ku incuk geus papahare. Abah geus salah, geus ngan deungeun. Kuntu nu dikosok ti lemut dibersihan di budak pergi tanpa pesan. Pipo udah 80 mah. Dagingna diasorkeun puntuna eueuh. Pamajikanna diasor-asor kulitna koneng awakna montok nu handapna cara bondeng meunang ngulu pewat jeung ibu ini rame di kota obat kuat kayangnya urang meuli dicoba dijajal yeh anger we sujud sahwi marukunya lila astagfirullahaladzim sing ngareling sakedeung nikmat dunya teh keur mah urang di dunya ngan sakedeung nikmat ngan sakedeung ulah loba omong pengaprok itu ujian ti Allah teh begini teh beuki berat ujian ti Allah teu kudu ngantosan yaumul hisab yaumul masar yaumul kiamah ditanya-tanyakeun lamun mung diuji tong hirup komo lamun dibahas mah waktuna ujian ti Allah teh ngan 2 disingkat mah awal anfus harta jiwa kasanat jeung sayiat alus ujian goreng ujian beunghar ujian miskin ujian untung ujian rugi ujian sehat ujian geri-geripu ujian mun teu ujian moal naik batak saur Kangjeng Rasul wabtu dia pas sabaro hade lamun diuji sing sabar teh sabar teh jimat ku sabar nu jauh ka susul nu anggang ka teang nu tepi ka tepi nu luhur ka ajul ade jadi geget jelema sabar mah gagah waduk mangka kawan nafsu gagah nahan amarah sakti ngabasmi ka pusing gegentagen karena segala gogoda sanajan gogoda pahang arah sabeha dipahing pantrang jatuh ka sutah sarap teu peke sedih sabar kasaha gugur sabar ka Kangjeng Rasul mah sabar bujeng-bujeng payuneun bojo payuneun sahabat di medan perang ge nabi mah sabar mun urang berperang sabar ka tembak mah teh konon saat itu Rasul sedang berdiri tegak di padang Sahara. Tiba-tiba dari belakang ada seorang penunggang kuda yang bernama Suraqah. Begitu Suraqah melihat Muhammad, dia girang senang bukan kepalang. Kunus pedang di pinggang putar-putar sambil sumbang. Wahai Muhammad bin Abdullah dari golongan Bani Hasyim, hari ini hari terakhir bagimu. Bunuh Muhammad. Kemudian kudanya dicambuk ceker, kuda cepat lari 1 meter lagi mendekati Muhammad. Kudanya tersungkur jatuh, pedangnya terlempar jauh. Suraqah terbanting, terguling-guling bersibah bermandikan darah pasti kaki baginda Rasul. Bagaimana sabarnya Kanjeng Nabi? Tidak marah, tidak emosi, malah tersenyum, jongkok, ulurkan tangan. Suraqah, mari berdiri ku bantu, mari ku obati. Allah karim. Batuk. Sabar. Mun urang aya nu ngintip rek ngadek pek ti Soledad. Lebok usia.
Komo di dieu kata santri wanayasa teh atuh ibu ge lagu nguninga. Sapari ulama nguningakeun bahwa niku tawado-tawadona Kangjeng Rasul ka Siti Aisyah. Tara nyebat Aisyah sawaktos-waktos nyebat Humairah. Pipi yang kemerah-merahan. Aya nu nerangkeun cenah sawaktos-waktos nyebut Ar-Ruman. Pan-Ruman teh bahasa Arab, sunana buah dalima. Geuning buah dalima mah semu gading semu kuning ngalemeng beureum. Cenah dina riwayat ku gelis-gelisna Siti Aisyah damisna teh cara buah dalima semu gading semu kuning ngalemeng beureum. Sawaktos-waktos Kangjeng Rasul sok nyebat Habibi Ar-Ruman, si buah dalima. Abdi sok itu kabojo abdi ge. Si buah salak we. Ya heueuh nya hideungnya korodok nu urang. Tawato Kangjeng Rasul meuy. Yo, kaputrana ka Siti Fatimah. Pan putra nu bungsu teh Siti Fatimah nya. Ti Siti Khadijah mah ari Ibrahim mah eta mah ti Maria il-Qibtiyah ti urang Mesir. Asana ke urang tanyakeun ka itu. Kakak Siti Fatimah teh Kangjeng Rasul mah tara nyebut empat. Nyebutnya teh Zahra. Naonnya teh Zahra teh nya euy. Hayang nyaho ditanyakeun ka Ibnu Sa'id itu di Nahlah naon teh Zahra teh. Nahlah teh anu ti Mekah jurusan ka Thaif, ieu Mekah, ieu Thaif, ieu Nahlah, ieu Sakib meureun tah. Ieu mah anu ka Bojong dah. Ieu ka sagala herang. Ceuk naon Zahra teh ceuk Ibnu Sa'id cenah bunga mawar. Walaupun alam nganemut we dina kitab Siratun Nabi ka saurang Ibnu Hisam abdi ngaos baheula maca kapungkur di Mesir aya Zahra Sarif eta teh dinasti Fatimiyah. Namun sabada perang salib beres Salahuddin Al-Ayyubi diangkat jadi sultan di Mesir, Azhar teh aya anu aya ayeuna mah Al-Azhar salah sahiji perguruan tinggi terbesar tertinggi di dunia anu bernafaskan ahli sunnah wal jamaah terutama madhab Syafi'i Al-Azhar. Papanyang teuing riwayat mah. Tak kamantuna Kangjeng Rasul ka Utsman bin Affan, tah nyebut Utsman, kamantu. Utsman. Goreneangan dus Utsman. Keur oleh-oleh kiai man. Ka Utsman bin Affan teh nyebut lagi Junurain. Dua cahaya gemerlapan Allah. Nah, bakal disebut dua cahayanya Utsman bin Affan. Kieu eta teh palawargi. Sarotinan euy. Anapon. Ini tuh rotinan di lemur abdi. Teh genepan. Kan tujuh ngahuleng sengaja bagi aing sorangan. Ari ibu-ibu mah kompak ibu-ibu mah. Begitu aja dia mau. Sarua. Naon pang disebut Junurain pan kieu eta teh. Kangjeng Rasul teh putra dari Siti Khadijah teh 7. Sab'ah wala di sab'ah. Nu tilu mah pamaget Tauhid, Thayyib, Qasim, wafat di masa jahiliyah. Nu opat Siti Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Ta Siti Ruqayyah teh ditikahkeun ku Rasul teh ka Utsman bin Affan. Samuli tina perang Badar Siti Ruqayyah teh pupus. Ditikahkeun deui Utsman bin Affan teh ku Kangjeng Rasul ka putra deui ka Ummu Kulsum. Dua putri Rasul ditikah ku Utsman bin Affan, dua cahaya gemerlapan disebut bahasa di Madinahna Junurain. Papa nyanteuing riwayat mah. Di urang mah jadi sabar teh salah masangkeun, urang mah sabar teh alesan. Mun kita hadese aku batur sabar atuh. Urang mah mun leungiteun mung neangan, tong diteangan sing sabar we. Itu urang mah mun geuleuh geus mung ngalawan padahal keok teh. Lain teu wani aing sabar. Kunaon gering tadi ubaran sabar. Islam teu ngajarkeun kitu. Sabar mah cicing nangkep teu urnung wan hujan duit di langit. Sabar mah siap berjuang, siap ikhtiar. Soal hasil jeung teu tong jadi urusan. Milik leutik tong belik gede teu mata rusak akhlak. Utak leutik sabar, berjuang teu daek. Lompatna kana nasib tah mah. Da geus nasib.
Sakalian pudunkeun kana takdir. Kunaon jang usaha teu maju takdir. Lain bejana pamajikan maneh eueuh kabur nyata takdir. Asa tara katanya salat berjamaah jeung batu rame-rame di masjid takdir lah. Asongan halu nu kitu mah rojok bujurna mun ngambek ieu takdir sia tah. Mumpung aprok ulah loba omong. Itu ujian teh barurat beuki dieu teh. Nu kaharti we ngaji di lembur mah. Panyakit di kota tapi ke kampung teu warauh timan datangna panyakit. Coba bongkar ku ilmu kedokteran. Mata jaga kebersihan kesehatan. Teu warauh. Ayeuna jeung nyeri ini. Kaca nih. Teu nae nyeri ge da usaha. Penyakit warung ayeuna astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, amparkeun pangampura ya Aziz, ya Ghafar penyakit ayeuna. Hipertensi, diabetes, kolesterol, HDL, DHL total, asam urat darah, getah bening, Parkinson, perfasi, hepatoplek, canu baheula, liver, kanker, tumor, stres, stroke. Teu rawuh penyakit mah kayak angin duduk saudara. Cuma tahun hareup mah angin geragidi kan. Juga teu kita baheula mah. Tahun 50 penyakit paling ge budug. Cenang. Kaki-aki baheula penyakit paling ge bengek, mengik wanengeun. Mengik wanengeun ke tradi ubaran baheula mangalawe ke mangku cubung leop ku cai 2 gelas leueus, segelas setengah 3 poe pae. Abdi ge ngaos bari calik teh lain manja lain kaogo. Geus 23 tahun ngaos bari calik ana marit takban ijlis fil kursi. Hayang urang ngaji cara batung nangtung eksen tanyak tunjuk dedeg ka itu terleng kali jerut turun leos balik. Duit meureun tinggalun sia. Geus teu kuat abdi ge. Matak ngaos teh anu sok barudak loba jamar muda. Di Karawang aya 4, di Bogor aya 20 hiji, di Cianjur aya 8, sok maranehanana we. Urang ngamilihan nu beneurna we. Geus teu kuat abdi mah sekolah. Suku geus asam urat, abdi mah darah tinggi teu turun-turun abdi. Gula naik enak geus 20.000 sakilo. Penyakit-penyakit anu diwartoskeun bieu sanajan kronis ge aya dokter aya ahlina ulah loba omong. Aya penyakit moal bisa cager lamun lain ku iman. Teu diubaran diantep ruksak amal kabeh. Eta saur Kangjeng Rasul aya 6. Sita asyatu bitul amal. 6 penyakit nu ngaruksakan amal. Tong dibahas genepan na waktu. Tunuh can. Cilaka we. Genep kabeh nama teh. Kahiji al istigayu bil khalqi, kadua waqas sobatul qalbi, katilu hubud dunya, opat wakilatul al-hayai, 5 latul amali genep joli munyantami. Hiji we lah penyakit hubud dunya. Ayeuna teh keur nerekap di mana-mana penyakit cinta teuing ka dunya poe kana akhirat. Tapi ka akibatnya jelema sarakah tamak dengan duit, dengan harta, dengan dunia, nepi ka poho-pohoan. Banting tulang ti kota ti suk ti dung ini subuh balik maghrib, init maghrib balik subuh, nepi ka salat lohor, bongkor, asar kagok liar, maghrib ka bulitan, salat isya ka esar, salat subuh ka berangan, lapor kabeh. Marupna duit sagala-galana, marupna harta sagala-galana, tempo atuh di kota. Loba nu beunghar teu senang, mending urang miskin ge ripuh. Loba nu beunghar teu senang. Gimana gedong sigrong hade dangong mobilna CRV ngageleser. Pamajikanana montok denok sawah hektaran duit miliaran dahar karikop sare karidung pakaian buta ganti duit kadimeulikeun. Saliwatna senang, bohong. Di imahna maresah, gelisah, loba kahariwang, loba kasieun. Nangtung lanjung cicing pusing diuk asa tikus ruh. Dahar teu nikmat sarena ge hese peureum. Pulang anting ka dokter mentapel tenang, mentapel tidur hayang babari hees.
bandingkeun jeung nu balik ku Limacur jam 1 sukuna candi kumaha geus kerekna golodog. Lantaran hartana, lantaran duitna teu dipake dina jalan kariduan Allah. Loba kewajiban-kewajiban agama nu teu ditedunan. Tuh abi itu di Cianjur gaduh tetangga beunghar tapi teu senang. Pek pake itibar tetangga tuh kahalangan 100 imah. Beunghar. Mal percanten bumi na geus 1 hektar. Mun urang muga imah 1 hektar pohon dan baju mari teh. 1 hektar. Di hareup air mancur di tukarna kolam renang, pom bensin mungkul boga 7. Trukna 163. Mobil parente manehna nu antik baheula teh bersih Tiger. Pamajikanna mobilna BMW anak nu cikal Starlet nu bungsu Escudo tatangana Esdoger. Nu beunghar mah sarena ge di luhur di lantai 3 kaluhur teh make eskalator. Eskalator teh naon? Lift teh naon di baraya sama taraje. Lantai 3. Tempat tidurna oge spring bed Lenville. Cenah harga kasurna 112 juta. Tong meuli mah. Tong. Kasur urang mah eta we teu ngaliwat ditangguh. Mending eta murah meriah tah mah karek salapan poe teh geus nyalo pacara hayam nyayang. Ting ka mana kapukna si bagus teh. Si kiranu sing garingnya kada gegeber. Kasur 112 juta Allah karim. Simkuring maos dina kitab Siratun Nabi kasauran Ibnu Hisam. Dina hiji waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an lebet ka kamar Kangjeng Rasul nangis. Inghak-inghakan siga nu nyeri. Ningali tempat kulum Kangjeng Rasul geuning sawaktos-waktos kulemna ditilaman ku anyaman daun korma. Bantalna tina falafahna. Teu aya naon di tempat kulum teh aya cai, wadah cai we disebutna qoriba. Wadah cai paranti abdas. 63 tahun Kangjeng Rasul aya di alam dunia teu pernah medah-meduh. Lamun keur tuang nikmat teh liren tuangna alzambi ngecelak cisocan nangis. Emutkeun kapakir misin lapar sieun teh jamin anak yatim sieun teh kapiara. Urang arapa kana hadisna ana wa kafilul yatim fil jannah. Budak yatim jaga bareng jeung kami di surga. Allahu akbar. Tapi ka kitu. Nu beunghar mah daharna ge tuang. Urang nyatu. Nah jamar make apa? Geus 30 tahun, Pak. Abdi sok ngaji ka imahna tiap malam Jumat. Abu demen naon? Pungan bulan orang boga gaji we. Aing ngajina teh lila paling 20 menit ari yono. Waduh. Teh sabulan teh boga 4 Jumaah, 2 Jumaah di Cianjur, 2 Jumaah di Sukabumi. Cicurug. Pangbeungharna saja Cicurug. Eta urang daekan ge. Tak kamari di dinya malam Jumaah. Da ngaji deui teh di luar ibu di jero bumi we urang diuk na kursi nu beunghar beladinya pamajikanna putus eueuh siwi abdi amat tambah saya paling loba 50. Cukup leuwih ti 40 cek ama disempur baheula. Kamari dinya. Ngaheang budak. Kamari malam Jumaah. Memeh ngaji ka Kadu Dampit Cisaat Sukabumi di dinya heula urang ngompreng. Beres ngaji 20 menit bebe jarek ini. Permios bade wangsul da ngaos parantos. Alhamdulillah Pak Jamal. Karesa kene sumping ka dieu masih kan tausiah ka abdi. Amin. Permios. Ayeuna bade teras ka mana? Bade ka Cisaat Kadu Dampit. Bade ngaos. Nya heueuh. Nya aing ngadon ngajoprak. Permios. Geus teu kali sasalaman teh kacabak keneh wae. Ayeuna bade teras ka Kadu Dampit Cisaat. Heeh. Bade ngaos. Heeh. Abdi teh ngahaturkeun atos tadi oge. Ngahaturkeun nuhun karena kasayan Pak Jamal tos bade 30 tahun masih kan tausiah mau idoh hasanah. Tingawitan abdi aktif dinas di Jakarta pangsieur ngali ka Cucurug teu bosan-bosan masih kan fatwa agama. Da baheula mah abdi teh tunggul deraru catang dirumpak teh nyohak teh nyohobata teh nyoharam teh nyohalal.
Ayo we dakwah kayaknya lah. Ari ayeuna mah abdi teh jadi cahaya teh gemerlapan jadi wasiro jamuniron gitu. Jadi abdi ayeuna mah abdi teh jadi hak batal haram halal jadi muncrat teh mah antara salah jadi muncrat teh mah jadi muncrat teh ngan muncrat teh kumaha teh. Eta teh lamun diwakop mah muncara teh mah. Si eta main wasal muncrat teh. Ayeuna bade ka kadu dampitnya. Heueuh. Kurang tuang heula berjamaah. Yuk. Pangacalik nang ngadi ka ruang makan. Oh. Panya teh deukeut rek teh lantai 1 lantai 2 mudun kolam renang taman. Nah nya tuh campek kesan geus ngoprot. Dapat teh ka ruang makan. Tafaddal ijlis syukran. Tabaka. Naom. Masakan teh warawu ih. Jelema gede atuh urut mantri tukang suntik. Daging sapi teh dirolade. Lahap bakornya. Lahap bakor, james, ganam, dujaj sama kulullah, sate. Sate naon? Di Mekah mah sate teh, di Madinah kabab. Di Yaman, di Mesir, sate teh lahmun masfi. Un marangiun. Bapak di urang bahasa Arab teh anun. Di Cianjur mah imah ge bayat tuh. Di ditu mah batch. Di urang pantau bakbun di ditu bab. Di urang jadalah subakun di ditu subak. Di urang mah caluh ge lasu. Manganyang dituang. Mangap senok garpu sumpit pesok bunuh diri sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mani tarik bismillahna bisi kagolong kana kudu amrin. Cokot garpu daging kana letah lep laja. Banyak ketuang berjamaah kudu utah. Tetawado atuh kapaksa urang teh itisor lada-lada ge ujang digayem we. Tinggal ngucrak ci mata teh. Panya teh nu beungat teh nempon. Kunaon kiai ning tuang teh nangis aya ka emot. Ceung nya eta inget kalaja lah. Permios. Ayeuna bade teras ngaos ka adu dampit. Saat Oke, tos beres ngawas di kadu dampit entong muli ka Cianjur nyanyahoanan. Mulihna ka abdi ka dieu, kulem di dieu, mondok di dieu, mal bisa isukan ngaji jauh ka Jawa Tengah. Tong loba alasan mondok ke deui ku abdi dibayar hayang sabari juta. Insyaallah kitu mah. Di mana abdi ke sarena? Nuhun. Lantai 3 kamar tengah eta paranti bapak abdi mah ku dokter udah kena sare di luhurna seprik bed di luar negeri pori-pori kulit hilang keseimbangan kajiat teu tembus make moy atuh ari tadi kunaon teh ngeuring tuang berjamaah jeung daging domba dilarang nuang daging domba daging sapi dilarang daging uring teu meunang daging hayam seueuting lemakna ikan asin darah tinggi langsung naik lalab-lalaban cing karinyut kana mati nah kanaon wae atuh tong ngeret sugan eta teh bari kahaturan bari seri lenyepkeun kana qalbi kana batin nya kalimat la haula wala quwata illa billah teh eta padahal sawahna ribuan hektar duitna triliunan boro-boro nguruskeun harta bana nu liwatkeun tikoro geus aya nu ngatur sok tuang sangu ku dokter di piwarana enjing jam 8 ulah leuwih ti 50 gram. Astagfirullahaladzim, taubat. 50 gram masa apa nu macul. Macul dipenjong ke jauh dah. Udah setan mah dibuat karena sama itu dikatapak dosa ini. Anjing 50 gram. Pas sore 50 gram. Tipe-tipe tegengeng tuang deui. Allah karim. Abis amis
dilarang. Cek dokter kudu ngadahar naon lobana. Tina bangsa dang oh kudu dicangcang ieu mah di kebon. Ari enak ka kiai nitang ngenong itang monok kita kulem aya naon atuh make nitang monok. Ceurik malam Jumat kamari ngagabrug ka abdi. Tah ceurik tah. Rewas malam Jumat kamar jadi kisah jadi wayang ceurik nuhun menggabrug kepada aku merewas. Dia menangis terseduh-seduh, air matanya membasah di pipi. Aku pun terkejut. Loh, apa yang terjadi loh Pak? Ampun Pak Jamal. Abdi teh bade bawartos. Naon? Bade ngalih deui ka Jakarta. Ruh teh naon? Jon. Namung satacan ngalih abdi teh hoyong tobat. Hayang tobat. Saha nu miwarang tobat ka Bapak? Dulur sanes baraya, sanes ustaz, sanes kiai, sanes ulama, sanes saha nu dita tobat. Parantos lungsur taufik hidayah ti saha? Ti Allah aya kateranganana. Wa atubu ilallahi jami'an gara tarobat anjeun sakabeh ka Allah. Hayang tobat. Make bebeja ka Jamar. Ka Jamar ahli tobat, baheula ge sok kadenge tobat. Nek naraskeun Pak Jamar ai tobat teh sanes istighfar pek eta tobat ku wali sanowa sapatain ku ucapan itiba ka baginda Rasul sadinten sawangi 100 wangsulan ari panto tobat sabaraha hiji opat kahiji aya tobat saumur hidup sakali walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila al ayat mun Bapak mampu berangkat ka Mekah al Mukarramah duit aya tanaga cukup umur ngora ngan bejana daftar ayeuna teh 12 tahun daftarna ka abdi daftar ayeuna tahun hareup berangkat asa daek ngojay tobat anu kadua satahun sakali saum sasi Ramadan panto tobat anu katilu saminggu sakali salat Jumaah ge keur tobat anu kaopat salat fardu sampai sapeting 5 kali eta teh keur tobat geuning keur salat kalimat wa atubu aerobik pirli sia. Naon syaratna tobat? Kahiji sing kaduhung hanyakal kana dosa jahat jeung maksiat teu pernah nepi gawe tinggalkeun. Istanabil. Lamun teu kitu ceuk ama baheula wujuduhu kadamihi tapak naon-naon. Kadua, tathiru zawari tathiru siri riksa amwalikum raksaan pusakum. Pariksa 4 perkara hiji juhud 2 warok 3 qanaah 4 muraqabah. Duh malu ngiteh mau ada tuh mah urang dia naon juhud teu beuki kana barang nu haram eta juhud urang can juhud anu kadua disebut teh juhud hawas boro-boro anu haram nu halal ge teu berlebihan saeutik mahi loba walatra dah hakikat nama ieu kabeh ge sarua nu salah na 1000 hektar dahar nepi ka 11.000 jeung teuram gedong 3 tingkat geus kerek sarua jeung hees di kolong jamatan baju sameter sajuta nepi ka lebah huni naon kurang di manusia jihadun nafsi merangan hawa nafsu di dunia nu teu kakadilan ku kaimanan kadua nu disebut warok teh zaman disempur mah baheula sok dipraktekeun ujlah Mama. Warok ujlah tinggal ke tempat tu rame cicing na tempat tu sepi urang Citeko baheula ka Sempur urang Tegalwaru ka Sempur ujlah baheula eta tahun 50-an abdi ge bangsa tahun 55 canaya mobil canaya naon naik di warung jeruk Parung Kalong tumpak gelebeg zaman amat warok kaki lu konaan sing ngarasa cukup bunga ku rezeki anu geus aya usaha mah dikreuh-ngeureuh tapi heug syukuran tadi urang mah qanaah teh sok ditujukeun teh kana geus ajuajan kana geus sajodoh kana geus rumah tangga supaya rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah mata kade ibu sing qanaah milik leutik tong beli gede teu mata kaduksak akhlak sing ngarasa cukup anu geus aya
pek syukuran usaha mah dikereuh ngeureuy mata ka salaki tong lebating barang pentak nu teu sesuai jeung daya mampu salaki. Jadi awewe mah kudu kawa cika-cika ku cahaya nu ngan saeutik bisa nyaangan di dina nyaangan ka batur. Ulah kawa siraru nyamperkeun mabrak-mabrak kaduruk we mana. Mata ka siraru mah eueuh nu ngahormat boro-boro kolot budak teh nyebut pararu. Da genah tuh geus rumah tangga mah geus kagungan caroge mah caroge mah naon-naon teh ibadah we. Dangdan ge ibadah, mata kari persalaki kudu minang dangdan. Ulah sok tibalik aja jadi awewe rek piknik rek kaonangan dangdan teh segala dipasangkeun yang ngadepan salaki kilu geus gede boklang. Lain ceuri mikir. Komo ta malam Jumaah teu kade tah. Arek sare jeung caroge ari kulem jeung panutan malam Jumaah mah saidul ayam. Bebersih di kemis sore teh kudu geus ka salon. Di keren bate nanti 25 sana. Blow 30. Potongan yongen 45 demi mor 60. Di gunul 1100 tah. Teu dicaram dangdan dai maling dangdan keur midang ka jalan. Keur kata teh panutan ibu teh caroge ibu teh imam ibu. Dangdan make wedak teh naon aya nu keur ngetren teh di Purwakarta mah Revlon made in Paris mudah dak mi akrean aya make dipersetip teu diwagel ku agama teu dilarang make dipersetip nu halal we ayo warna nama kumaha ibu lipan marek ahmar rek ahdo rek aspar rek aswad rek ajrok tapaddal ngan arek sare jeung salaki mah warna lipan teh kudu warna ungu. Ari ungu naon bahasa Arabnya euy. Ungun. Daya nama di kampung ge dangdanan teh niro-niro artis we di kota luhureun panon teh make eyeshadow blue stick. Shadow teh anu keur ngetren di Wanayasa mah ayeuna teh bulau capalet. Kakesangan teh luntur siga meong beunang. Kade parfum tah pokok minyak sengit. Parfum teh anu keur ngetren di Jawa Barat mah Givenchy New Bridge. Hargana 5 miliar. 5 juta tong beli mahal. Anu urang mah eta we Inoy. Bisi Inoy mah teuing aya keneh minyak warisan ti karuhun, air mata duyung. Pek meuli 3 botol sakalian keur paeh. Pek kacaroge mah ibadah, dangdan ibadah, ngasoran cai ka salaki ibadah, ngajak seuli ka salaki ibadah, senyum ka salaki ibadah, ngusapan ibadah, mencatan ibadah, nyium ibadah. Ibu tak kitu tah seuri ka salaki seuri ngeunangkeun hate salaki, teh seuri teh ibadah. Patake isukan mah aya we salaki ge seurian. Asal bersih luar bersih jero keur geulis teh keur kasep teh salat fardu di waktiha tepat waktu peuting ngeureuyeuh tahajud iqra Quran unggal peuting heug barudak urang teh didik sing saleh teu mampu ngadidik agama ka anak serenkeun ka pondok pasantren jadikeun walad anu saleh ame urang teu bertanggung jawab jaga dia mah hisab budak narikan cep lamun ta salat isya geus beres awe salam geus kadoa tong buru-buru lanjut TV ke TV mah padeuri tungtun caroge ku ibu ka imah teu kudu make rapia dongkap ka bumi heug calik pahareup-hareup pek diskusi agama jeung salaki ulah ngadunggal poe teh pangabutuh duit pangabutuh coba diskusi agama naon teu apa caroge ibu imam ibu naon teu apa sunat muakkad fardu wajib sunat tanyakeun ataupun salaki ibu merecek caroge ibu teh alhamdulillah aing ge teu nyaho Islam ulah ngajawab teh nyaho di dieu wajibna thalabul ilmu malah ngabejaan jamar pengaprok thalab ilmu nu bener sampurna mah lain anu kieu tah rotinan sadung sakali di tiap-tiap madrasah jeung majelis taklim eta thalab ilmu mah lain anu kieu imam minang kamare mah abdi kayak gitu abdi lamun ngaji geus sabulan abdi saprek pas sapeuting prek we geus total
karunya ting kanu di mah. Da awewe maning kitu ari menta tara jadi ge bener. Bangsa kitu pamajikan kiai komo meureun pamajikan begal mah. Naon maksudna pere? Dek kontrol anak jeung incu barudak geus tepi ka mana akidah jeung ubudiyahna. Da urang teh KBG eling anak teh amanah ti Allah, titipan ti Allah. Ngeun dipiapikeun ku Allah lain isina beuteung sina seubeuh hungkul lain pakena sina gini hungkul, akidah jeung ubudiyah. Ulangan pinter we ngareupkeun jamaah tanya tunjuk ngaji ai di imah teu kariksa. Panu penting mah eta ku anfusakum wa ahlikum nar teh eta. Sok dikumpulkeun ai pare teh anak kabeh tong diturutan. Abdi mah anak ngaloba. 13 anak aku. Anak 13, incu 20 hiji, buyut 23, minantu 7, hamba sahaya abid wahidan amat isnain, saimah teh ya 30 hiji. Matang rada ngaji teh beak ku eta. Pare itu sok digoroan anak teh kabeh. Rek ditanya hiji-hiji akidahna. Digoroan budak teh kabeh. Bunai, tangan. Tangan mah budak nih hiji kok 13. Tararang. Kita mah juga talang ate li soal jama mufrad ayeuna. Daratang anak kabeh nu gede nu leutik nu cika nu pangas bungsu nu lalaki nu awewe incu sing celengo kana panangan kacalikan. Aya nikmat ajaran Islam nyahoeun barudak teh ridho Allah ridho Ibu Rama waqsutul lahi fi sutil walidain. Mata kade ka indung ka bapak udah tada tuduh tanya tunjuk tutu tita nyebut geus sia dora ka hukumna narikan nya ta. Taraskeun ka guru urang sadayana ka pangarsa Ustaz Jaja dina Al-Qur'an Allah jeung indung bapak disanapaskeun nya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sanapas sajaja kumpul barudak teh kabeh seperti turun bojo di goroan ma ka dieu mah aya naon papa da abdi mah nyegi kiai jeung majikan teh sok papa mama keur usuman teh baru-baru di kota ya nama kampung gitu tetangga tukang ngaragaje rek ini kalau teh dah mah bae pap jeung gesreng saeuna Seueur anu eta ka dieu mah kudu nyumpun bojo teh datang